Nah, make sarung eta Kang. Kapan soek sarung eta mah? Moasa dipake sholatna? Geus dikaput mata dipake salat ge nyi. Ngan ngaputna kaki ihan. Kaki ihan. Atuh moasa angger saruap Kang? Najis. Najis kumaha ai roh? Ya najis atuh Kang ciki ih mah. Terus nu tara dajar ngaji wae. Lain kiihan maksudna kakiihan kaweroweran iro. Maksudna teh ngaputna kakiihan, kiihan tukang ngaput gitu. Beki ngaco. Manya tukang kaput di kiihan aya Kang? Lain tah ngihan tukang ngaput, kiihan, ihan ngaranna ngan sok di ki jadi kiihan. Oh, kiihan. Ngomong tuh tadi. Kan tadi ngomong gitu. Tuh tadi macam ngomong gitu. Bonge manehna. Nya bisi we hakang gitu kiih dina sarung kawerweran. Naonan kiihna sarung, terus orok wae. Nah, dawen orok kungkul sok kieu na sarung. Aki-aki ge aya. Arang pernah kan? Kiih dina sarung. Aku we atuh. Tadi aya si Emen ka dieu kan? Aya naon cenah nya? Eta Kang nanyakeun cenah sugan boga wadah susu urut. Oh. Pan aya lin? Nya aya nama oba bahal mah. Dibere. Ya ente tuh Kang, tu dibere. Nah, maka dibere. Nah, mah kita dibere. Nya era atuh Kang, manya abi mere kutang ka si Emen. Era atuh. Nah, jadi kana kutang. Nya tuh Kang, ada wadah susu makan kutang lin. Maksud semen mah lain eta tuh nyi. Urut wadah susu teh kaleng susu. Nah si Emen mah teu nyebutkeun kareng Kang, nyebutna ge wadah susu. Maksudna kaleng lain kutang iro. Teu nyebutkeun kaleng si Emen mah Kang. Jeung beuna ge. Nah, tuh make urut si Ijem. Make mah tara abi, hayang urut abi. Hayang teuing mere. Beuna ge. Moanya si Emen make kutang tuh Kang. Daging kurban teh kabagian seletik Kang, jabat tulang loba nama. Ya wajar tuh nyi ngaran lagi pamere. Ya sok mah diberena manya nawar. Loba teh Nabi mah menangna loba sia Kang, bahkan kumaha lagi dibagikeun deui. Manya. Bener Kang, kabeh nawaran. Ye nya cenah bisi erek mah cokot we. Terus cek kumaha? Cek abi teh naon ce sada acana, abi da cete nu kadituna ce kariweuh di dieu ge. Bahelah pada makan ku akang di bawahna. Di mana gitu? Heta Kang di Arab. Pan babaturan Nabi jadi TKW Kang di ditu. Ya sakira Kang sanggup mah tuh tinggal datang ka ditu. Oh.